Wih, waduh, my friend, my brother, everybody, come here. What do you? Dia. Sok. Kadia kumpul. Kita TikTok. Kan ada lagunya. TikTok di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk, lap, lalu ditangkap. Kadiu. Waduh, eta kunaon maneh? Wis kalau katerap, ya. Apa na yun teh bulan Ramadan. Urang teh pan keur puasa. Nai maneh eta kuat siga nu lieur. Urang mah lieur. Lieur kunaon ieu maneh mabok. Lain mabok, urang mah lieur. Heuh lieur kunaon? Lihat ayeuna pan urang keur PSBB. Naon PSBB teh? PSBB teh nyata pembatasan sosial berskala besar. Oh, maksudna naon? Urang gula loba ngidar ngumpul loba jelema. Panayeuna teh urang teh keur kudu caricing di imah. Ulah keluar kota, ulah keluar negeri, ulah mudik. Ayeuna mah kudu caricing di imah masing-masing. Urang ayeuna teh keur lockdown. Maki jeung apa bahasa lockdown segala naon lockdown teh nya ulah keluar ka jero. Tapi pan ai maneh kunaon eta lieur? Lieur urang mah urang teh teu ngidar. Wajar geus lamun ngidar teh bisi aya corona. Tapi hari urang teu ngidar teu keluar mah urang kumaha? Pan urang kudu keluar, urang kudu usaha. Ayo orang ayeuna dek meredaran ku majikan kunaon? Ku berita TV, ku berita hoak, ku PHP, ku hal anu ngan ukur seremoni atau ku hal-hal anu ngan ukur ulah henteu teuing ngupahan. Urang mah lieur. Wayahna we atuh dari kumaha deui da sidik ieu mah. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Lain ku kitu urang lieur. Urang kan di PHK. Urang ayeuna urang teu bisa gawe kudu nungan di PHK. Urang 2 bulan di PHK. Kan ayeuna loba perusahaan bangkrut tuh bisa beraktivitas pan keur kieu mah. Perusahaan bus ayeuna busna parkir di pool masing-masing. Anu kapanggih di tol. Lamun eta memang rek mudik eta dibalikeun deui. Tempat wisata ditutup. Da sidik teu meunang ngariung loba jelema. Sabab lamun ngariung eta aya peluang keur tepa pindahna virus siona. Tah ayeuna mah rek kumaha rek usaha naon? Rumah makan ditutup, hotel ditutup, pabrik dieureunkeun. Kabeh nu digawe siga urang di PHK ditabalik ka ieu mah. Urang lieur.
cek pamarentah kudu cari cingdi mah wari jeung eueuh keur dahar. Hah, aya ge bantuan ti pamarentah tetepi ka urang mah. Desa-desa teh paling ge 50 urang. Jadi urang mah teu meunang, eta urang anu liur. Liur. Cing sabar. Urang kurang kumaha sabar, urang ieu botak ku sabar ya urang. Kuntu saware bersih urang ieu kurang sabar ya. Tapi urang anger lieur alah urang. Oh, jadi maneh teh lieur teh ku situasi ayeuna. Sugan teh maneh teh lieur teh ku mabok. Naon mabok beda we teh nyekek botol ya botol ya urang mulungan botol urang. Urang lumayan ya ku urang sugan we kitu ya botol teh di kilo menang sakintal tuluy kurang dijual. Urang boga duit, urang keur dahar, urang kulawarga urang. Nah, seberiji budak maneh udah kurang 12. Lalu tikene laletik bari keur marjeuna baya garode dahar ke sumanget dahar. Atuh ayeuna dahar naon wae nya aya beas kadang kurang dibere huut eueuh urang sangu urut eta kumaha we eta ti tatangga aya nu mere naone bakatul naone anu mere sampeu anu mere hui heuh eta syukur teh. Urang mah da cicing di pakampungan di Pilemuran. Jadi sanajan urang boga beas teu boga duit ge leuheung keneh urang bisa barang dahar naon waya di kebon wae di sawah nu boga. Aya urang pan sawah teu boga, kebon teu boga. Urang ti heula ge melak sampeu 1 hektar. Aya nu ngalak ku batur. Nah, dia laku batur dana tanah batur lain urang. Orang teh boros sumangat teh melak sampeu 1 hektar. Efek teh tanah batur jadi dipanen ku batur. Da lieur atuh maneh mah. Keun bae lah. Ayeuna mah sok maneh cing sabar cing kuat. Bari mudah-mudahan harapan urang tawakal ka Gusti, mudah-mudahan ieu wabah teh cing ngaber. Amin Allah. Rek ayeuna rek ka mana urang rek ikhtiar urang dak neangan ieu urang mulungan botol urang. Sok atuh tuluykeun. Ayo atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Yayat Hidayat, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung, sekaligus wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Dina dengan ayeuna ngawilujengkeun wilujeng berkat sasi saum. Mudah-mudahan di masa sasi saum ieu urang teh kemaslahatan biasa ngajagi komisi urang kumargi khususnya di Kabupaten Bandung menuju aya terjangkitna virus corona. Mudah-mudahan di sasi saum ieu urang kesehatan sareng urang biasa lebihkeun kumargi di sasi saum ieu urang panggeunan menuju dina kaayaan bersuci diri dan mudah-mudahan virus corona hilang di Kabupaten Bandung. Urang sadayana aya dina kesehatan kaselamatan seperti abdi umajak kepada masyarakat. Mudah-mudahan urang teh segegah ku kaayaan hirup bersih. Dina sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.